Lailatul Qadar terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae eta mah Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate aya urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar menyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teh hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah ulilah ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta iya konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat ieu deuk di mana bae ge ku ari datangna dosa teh geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula ku ari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh ku ari nu dideuleuh na makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleuh nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat teh pingpingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu Allah lain tobat blon tah astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh di hareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu itu mah Allah bae
kadang-kadang orang waktu ya kulantaran torek baik ke rumah sakit geus puyeng jasa pohon ka Allahna sakala sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagalana naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia aing sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager sakala teh cager lain nang dokter nang Allah cakallah teh korek-korek dikorek-korek udah mah cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaes sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia nyebut teu adil ka aing cakallah dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju diwikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti teu di kitu teu dimeunangkeun hampura pan urang mah teu kitu dekeun dak sulingna teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah godekeun presiden urang boga gitar mantap jasa masyaallah suling aya di nyana gitar aya di nyana nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantep jasa ya satuju jasa lah orang mah geus nyana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu endek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur taneuh Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Samiallahu Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco tah salat bos gitu. Wa zarullahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade
innalladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sanyanya jelema anu migawe kana dosa, baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin, engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia. Ya Allah ya Rabbi. Urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae, geus ngadenge bae. Sugan teh mah nyekel bae. Sugan teh mah ngomong doang. Sugan teh mah lelengkan doang. Horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat. Balesanana diadilkeun ku Gusti Allah, disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia, nu teu katobatan teh. Nah iya. Bata pakai neulean anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pakai neuleuh haram-haraman. Ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pakai ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah. Sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah. Leungeun sayujzauna, sopo sayujzauna. Geus puguh kabair zina jeung sajabana mah. Nah ieu lah sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sing hade. Urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah, dibere sehat. Ye teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa, bawa minggu hareup dicabut nyawa, bawa bulan hareup dicabut nyawa. Ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun. Tapi lamun can katobatan, ieu rempan ning rempan. Mantaklah cekula bae geus aki-aki mah geus umur 40 kaluhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus. Ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae. Cekula mah geus ulahna naon geus bae di imah. Masyaallah, moal kebal deui tah. Ngaca geus peot. Kulit dikieu-kieu geus peot kabeh geus peot. Bobogaan geus hese ka hudang. Angel sanjana di toelan ge angel jasa. Henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng. Kabelan eta itu mah sing hade sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh. Tah ieu. Barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh. Bahkan huis teh lain di hulu bae bareng neuleuh ka handap jai nu handap ge huisan. Huis teh geus ka handap-handap. Berarti kan geus kolot jasa. Ya Allah ya Rabbi, juneuleuh ka pamajikanna. Naon ini? Nu di handap huisan tuh. Wah, itu tanya-tanya. Lain cobain dulu. Wah. Nu kos kitu mah lain kudu ditanya, pake. Si dinina hebat deh. Tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos. Atuh maning ibadah. Konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7, kacai jam 8, tawa jam 9, duha lah. Jangan semal kebal deui. Salat duha 8 rakaat, usolli sunat 2 rakaat, ulah 8 rakaat sekaligus. Dua rakaat Allah. Tenang. Panggil ke orang anak orang. Itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys. Emang abang dekat mana? Abang mau kembali lah tuh sekolah ieu. Tapi tetap bagi dua. Sia ngalaksanakeun store ka aing. Deres sakit tuh guys, deres. Karena yang hirup keneh. Guys, jadi guys plong. Guys, betul urusan usia. Sawah. Aing mereka ibadah bae ka Gusti Allah. Beuh eta kolot mantep jasad. Hebat jasad mah kolot. Terus maghrib baca Quran atawa maca sholawat, datang ka Isya, ulah balik di masjid. Sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik. Blow on teh si kolot. Acara TV cara kiai. Eta sih. Geus kolot mah geus papegatan mantak naon jeung TV papegatan. Isin engke lamun dihudangkeun ti kubur, engke TV ti tadi panggul pan isin. Jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV. Cak tetangga-tetangga ge eta naon? Lah sia koso teh nyawa bae. Kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae. Wae geus dipiceunan ge nempel deui cek.
pantai kudu ditaja sama ku malaikat karesepna berarti TV sini daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari pepegatan di TV. Ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus deuk datang kaisa maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai geus saya ngomong dengan HSP geus lah udang-udang jam 12 Isa tanya dia ikir cerita tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan micenan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau mun geus kos kitu kakarak urang api lain kege ka dosa-dosa teh api lain teh hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tama dina ilmu tarekat makos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna cek ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging hayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat, tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules keluar. Nah, jore amat. Naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta-eta keneh. Mulai ta urang moal rada moal pati hayang. Mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya. Di sisi akur teh sabenerna mah. Orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu. Jadi hese mentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat dajal eta mah norekat zikir doang. Manya bu guru zikir tarekat main limbah. Anya aing mah ahli tarekat ngalimbah. Geus guru tarekat di mana? Di Jawa Timur. Kuari main partai ting bating. Eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala. Pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah. Ai partai? Nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai. Kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan. Lain lalagan salah. Besi nyana panasaran tidak datang ka dieu. Dia kumaha dia diajak dahar ku aing. Salah teh gos itu teh tah. Mawani. Tuh mata ku ari mah ahli tarekat, malah geus ngaijazahkeun, mursyid berarti kan. Mursyid. Kan guru tarekat mah ngaranna mursyid. Geus, beres. Menang sabulan teh dipanggil. Sia murid aingnya. Ieu mama ku ari keur ngadukung Partai Demokrat. Sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia. Teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia kuat kan aing mah guru tarekat jadi puyang kieu aing puyang aing mah tuh salah tak guru tarekat teh tampiling mursyid kos kitu mah lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunia nya guru tarekat mah kos kitu aja eta dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama kasubur kena abad guru tarekat geus kitu ieu. Salah bae guru tarekat teh. Layahna di stop heulanan. Aya dunia nu aya ka masjidkeun, ka musolakeun, majelis taklim pasantren. Ayo tasarupkeun besi kaburu pae eta bener tah. Ketika ngabangun pasantren nu batur bendu nyana. Sia teu ngarti. Maksud pasantren teh lain batur anjing. Goblok sia. Guru tarekat blon deui bae.
hayang kanyana bae ulah ka batur. Ih jelema tolol. Coba tak hese da kan mursid da geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana. Jadi zikir itu berarti zikir biasa bae heulana. Nah, ieu maksudna naon? Ieu tati tahwazaru zahirul ismi wa batina. Keur zahirul ismi mah babari tapi wa batina. Ieu nu hese ieu. Masyaallah, capek jasa. Udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang, dibikeun ka makhluk-makhluk. Maha sagala-gala Gusti. Tafakur urang ka makhluk Gusti, para rasul, para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate. Tapakuran ku urang Ahmad, tapakuran Muhammad. Luar biasa sama Gusti. Abeh naon abeh nyurup ka diri urang, abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain. Assalamualaikum Zainal Anbiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Mirrabis samai beres balik berkat nah ya cek aja podol sial kaing di bae sana ya anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna. Berkat apa pernah Kanjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu. Malah tuh urang nu mamacanyana aju ka berkat. Mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho. Mobil teu daekeun barang amplop. Oh ieu kieu hadena ge can berangkat cekna teh. Ieu ya amplop. Jatah aju tokcer bae. Sial ta mobilnya hoan jasa. Nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum asqal asqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate. Tapi ketika kurang ditapakuran tah muraqabah Ahmadiyah, muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng. Sipatan-sipatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng. Datang ka miraj-miraj da Kangjeng. Sapoting, 2 peuting, 3 peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang. Hayang nurutan Kangjeng Nabi. Mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi set. Geus moal nyaritakeun berkah. Setater ge langsung togjer tah mah. Oh. Itu saya pemuraqabah. Kan hese. Nah iyalah dek micenan zahirul ismi wa batin. Di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun. Coba supaya urang rada beda hirup urang. Oh, renungkeun ku urang, merenungkeun nu aya di urang bae heulana. Ulah pejauh-jauh urang bae encan guguru urang mah tarekat teh encan. Merenung mah teu nanaon, napakuran beuh eta guru urang. Abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan. Aya naon eta di diri nama teu betah sorangan. Ge nyana di imah sorangan bae gawena naon. Beusi ke urang nurutan nyana, ai nyana mah maca Quran, ai urang mah nonton TV. Beja tanyakeun, teh si Abuya nyana sorangan bae. Oh, nyana mimiti salat duha aju ngaji. Terus oke salat. Terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapeutingkeun terus baca Quran terus reup sarek terus hudang salat deui terus gitu bae. Oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang. Aju urang meuli TV buat teu mantep imah TV 2 abeh nurutan Abuya teu ka mana-mana. Tepan tolol eta kos kitu tah. Nah tafakuran eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunna.
eta sapangkatna komo Syekh Nawawi meureunanan terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos kitu, lamun urang mengkol ka lain salapi, nurutan nu lain salapi. Wih kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta. Menang di mana? Di nya mah pan proposal aya pan koneksina. Saha koneksina? Si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing. Hayu jeung aing. Mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali. Bau wali. Digusar digeser. Nah, iya urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa. Lalaunan heulananan. Lamun urang resep jadi pamimpin cilaka. Begitu urang nyalateun aing asana jadi imam. Aing asana jadi imam sebab aing kolot. Eprak henteu sial geus goblok. Aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol. Mulai ngomong dak engke-engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Mulai budak tolol sia mah teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alam dia keur henteu na bae sapiraha neangan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Gusti Allah nu agung. Teh. Eta teh sapira ieu menangan ridho Allah, bebas-bebasan bae. Masyaallah, malah mah aya embung di jero hate teh. Lantaran teu aya resep. Nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat. Man tawadhu rafa'ullah. Lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah. Gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah. Eta tah micenan hubna tah, micenan hubur riasa. Ketika orang hubur dunia laleupasan bae. Dunia laleupasan bae, ngariung, maksudna dunia ceramah, maksudna dunia silaturahmi, maksudna dunia bergaul, maksudna dunia leupas. Teu ngawujud. Tapi ketika dikallahkeun, aing mah ka Allah bae, silaturahmi karena Allah, ceramah karena Allah, ngariung karena Allah, kukumpulan karena Allah, dunia nyaremparkeun. Kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah leupas. Tah cenah ku aing deuk diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu. Barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul. Babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju kuno diana henteu atuh pas. Pan sia embung ada dunia. Aju dunia da eueuh. Atuh pas. Tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus tersepeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah. Lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieuweukeun ketika diayakeun seurinyana atuh bohong berarti. Jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah. Masyaallah mantap sia deh. Tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia, micenan hubur riasa, micenan hubul mahmadah, micenan hubul hub. Ieu keur carita zahiral ismi wa zaru zahiral ismi wa batinah. Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubub eta panyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan. Nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kukumaha ge ja bener. Nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna lisma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales bil akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqta tarifun
wala taqulu wallahu a'lam.